Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna abdi sareng Raka bade ngawancara salah sawias pedagang. Satu acana ngampangkeun nami Abdi Salwa, Abdi Salma, abdi sareng Raka, abdi sakola di Arasid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngumpul pokokna sekedar nempatin pangkeun nami Abdi Salwa, nami Abdi Salma, abdi sareng Raka, abdi di sakola Arasid. Bade ngawancara bukti perkawin lokasi dipetulkeun ku teteh. Punten teh nami Abdi saha? Nami Abdi Nur Halimah. Usahawan sabaraha? Yuswana 30. Usaha naon bae nutos dijalankeun selain jual mie ayam? Usaha nutos dijalankeun selain mie ayam nyaeta aya gorengan, aya warteg. Kunaon teteh ngajual mie ayam tinggal jualan anu saja? Soalna ngajual mie ayam ngarah kana gampil ngadamel. Kalau pembutuh mungkin menawi teteh jadi pesen ke nonton. Pesan-pesanna kanu nonton nyaeta mudah-mudahan sehat, sabar, tekun, selalu semangat. Mohon cekapnya punten pisan tos mampir ke fotosnya keonggo wawancara sareng abdi yang punten pisan tos ngalenggeur fotosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangsana ulah Sunda burak-rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layu hoya urang Sunda gerah hudang reka barerangan gerak. Sunda nanjerna mangsana burak-rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layu hoya urang Sunda gerah hudang